Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana, mugi urang sadayana aya dina panangtayogan ti Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkeun dina milari milik rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Kalura Gunung Malaka bagian ke-14. Maka kasadayana caraketan. Kakocapkeun di hiji kebon anu di kawasa anu dipimili ku Juragan Banda nu ayeuna keur diurusan ku Kang Tarman tea. Harita teh Kang Tarman keureuh we bari ngawangkong jeung anak kukutna nyaeta si Usrip tea. Tapi sakumaha nu tos dicarioskeun samemehna, si Usrip sanajan anak kukut ku Kang Tarman mah geus dianggap jadi anak pituin manehanana. Sagala rupana bukbrak teu di pining-pining dina mere kanyaahna ka si Usrip. Kawasa ilaharna we cenah hiji kolot ka budak pituina. Satuluyna Kang Tarman nyarita deui. Tok itu Usripnya intina mah bapak teh bisi anjeun ngarasa berat mantuan bapak di dieu atawa maturan inung maneh di lemur. Hampura lain arek ngabeda-bedakeun kanu jadi anak, tapi kurasaan sanajan anjeun oge nyaho yan anjeun teh lain anak pituin bapak, tapi ku anjeun oge beureun katalingakeun kumaha kanyaah emak ujung bapak ka diri anjeun. Jadi ulah rek mikir kanu sejen-sejen bisi aya jalma kitu tah ngomong anu itu jeung ieu mikanyahana bapak jeung emak beda, malahan bak ngabadega ka diri anjeun. Ulah ti karek mikir saperti kitunya kitu cenah jeung Kang Tarman teh ngomongkeun kana kamelang hatena bisi cenah ka si Usrip aya anu mere paham atawa ngawangkokan anu lain-lain anu teu bener. Sanajan karak umur 10 tahun dina waktu harita hiji jalma hiji budak anu masih keneh anu sanajan masih keneh umur 10 tahun, tapi dina kadewasaanana geus katingali. Sakumaha si Usrip waktu harita, si Usrip ngarti kana wangkongan ti nu jadi bapana. Satuluyna si Usrip nyarita, sumohon kitu papa, teu kedah ringrang tur salempang kitu tah papa. Da Usrip mah untuk ngemutan atawa mikir-mikir anu sanes-sanes. Usrip mah nyaksikeun kanyaana bapak sareng emak, sareng deui ku Usrip oge karawas pisan kanyaah emak sareng bapak teh. Malahan mah lamun dibanding-banding sareng nu sanes ti kawantur ngagebuk lamun ngagegereuhkeun kanu jadi murang kalihna teh. Tapi emak sareng bapak mah geuningan Usrip rada bangor oge atawa Usrip dina hiji waktu sok ngadamel kasalahan oge ku bapak sareng ku emak mah tara ti kawantur ngagebuk ka Usrip, tapi cukup ku ngagegereuhkeun sareng nganasehatan. Jadi ku Usrip mah katampi pisan eta teh jeung si Usrip katingali. Malahan mah panonna ge jiga carinakdak nahan piceurikeun. Ningali kana kaayaan saperti kitu Kang Tarman mung katutuluyan malahan mah harita
Kang Tarman nyarita. Syukur tuh ari katarima mah. Ari bapak mah bisi we gitu kata ka anjeun aya nu ngomong nu sejen-sejen maklum jalma lain rek suudon sabab hate jalma mah sanajan deet oge cuk beja cuk kolot teu bisa kakobet sok aya we kapan jalma anu sirik atawa nu ngomongna kanu sejen-sejen tah ulah katutuluyan teuing cuk deui bisi kaburu datang tah juragan banda yuk ayo urang tuluy gede pagawean mohon mana bapak nah hampura we ku bapak diutuh eta dibadega sabar sona bapak usep mah ngatur ke nuhun pisan diutuh eta teh supaya usep na oke jadi uning ngatur terang nyaho kana pagawean nuhun atuh ari kitu mah satuluyna ieu anak jeung bapak teh nuluy deui pagawean si Usrip mantuan kanu jadi bapana barang gawe kula-kuli di kebona juragan banda dina poe eta. Teu salah tina sangkaan samangsa-mangsa geus cenah kira-kira aya sapanyepahana Kang Tarman jeung si Usrip nuluykeun deui kana pagawean uras urus di kebona juragan banda jebul cenah juragan banda teh datang biasa we meunahna teh ningalian kana pakaiana anu dipercayakeun ka Kang Tarman sagala rupa ditempuan pager dipariksa tatangkalan ditenyoan malahan mah bisi cenah aya cukut anu bala bisi henteu kacabut atawa kabersihan oge ditinggalian ku juragan banda menika telik jeung merhatikeun pisan kana pagawean Kang Tarman utamana mah kana kakebonanana sanggeus sababaraha waktu tu ningalian tungala tingali kana kaayaan di kebon cengeh cenah ieu juragan Tarman teh punten ieu juragan banda teh nyerenge seuri bangun nu bunga sabab kauji kumanehanana katilai kumanehanana ieu pagawean Kang Tarman teh geuningan sakitu benerna sakitu pikat panujueunana malahan mah samangsa-mangsa ningali si Usrip mantuan di kebon teh manehanana ge panujueun pisan sabab meureun anu dikuliar mah kekewe Kang Tarman sorangan tapi si Usrip mantuan kana pagawean bapana nyata tu wae meureunan ku juragan banda ieu si Usrip mah teu buru teu kudu di kulian istilahna mah boga pagawe atawa tanaga anu gratis teu kudu dibayar. Halus pisan si Tarman teh manehanana boga elingan hideng ditah budakna beureun kateter besik wae dicarekan ditah ka anakna kadang-kadang kasok katingali oge pamajikan anak mah milu mantuan pagawean manehanana sanajan teu dibayar leuwih ku kula keun halus lah nu penting mah halus pagawean anak kapake sakitu mah dipikir-pikir mah budak nasi aki Gismin teh geus gede deui we jeung deui ningali kana suhudna si Tarman mah rada-rada hayang naikkeun pangkat aing ka manehanana kumaha lamun dijadikeun centeng wae kitu nya di imah yeuh oge malaur di imah ubluk ablabluk lalaga loba anu teu kaurus jeung di mun teu salah mah si Tarman teh bogeun pamajikan nah teu bisaeun kitu daekeun lamun dijadikeun lanyang lu jadi pura babantu di imah aras urus pagawean sabab dipikir-pikir mah pagawean teh kumaha onah geus loba teu kawagawean sabab mah onah geus sakitu larempol kolotna kaluarkeun we kitu mah onah teh sabab geus teu kapake aya di kebon beres pan di imah teu beres kede mah urang padamian coba ya sugan we daekeun si Tarman dijadikeun centeng jagaan imah bari aras urus kebon anu aya di pakarangan atau deket ka imah barina deui doma anu diurus bareto ku si Aki Gismin teh dipasrahkeun ka si Ucup tapi si Ucup mah katinggalina teh pagaweana teh kitu rada goreng patut malahan mah doma
anu diurusku si Hakikis Mian Bareto lebih halus marontok tur debeh paranahan. Hari ku si Ucup mah asa gitu-gitu kene wae. Malahan mah lo bapak nyakitan. Nah ayo we dipencet. Kurang patut kawin teh. Kitu wae nya. Meureunna tah si Tarman teh jadi gawena cicing di imah. Malahan mah ku aing ditamahan meureunna tah. Penghasilanana kalawan pamajikanana dijadikeun dijadikeun lanyang di imah gitu tah. Jadi bukan penghasilan nu ngalipet tah. Gitu wae. Kata mah deui tah meureunna si Usip can dewasa mah bisa digawekeun. Aing untung boga pagawe 3 tapi kurang ngagaji 2. Coba manehna ge untung meureun tah boga penghasilan anu leuwih gede. Dina hiji waktu mah kudu dipadamikeun ya. Kitu cenah di antara pipikiranna Juragan Banda. Kakocapkeun dina ujaring ieu carita. Aya cenah sababaraha poe kaliwatna tina Juragan Banda mikir-mikir rek nitah cenah hitung-hitung naikeun pangkat ka Kang Tarman anu asalna jadi tukang kuli ngurus kebon rek diangkat pangkatna jadi centeng atawa purah nungguan imah. Satuluyna eta pikiran teh dicaritakeun ka Kang Tarman. Malahan mah dibebenyokeun oge yen pamajikan Kang Tarman arek digawekeun oge jadi lanyang atawa pembantu anu ngurus rumah tanggana Juragan Banda. Kata mah tamah deui Juragan Banda teh teu bogaeun pamajikan lain teu mampuheun tapi emungeun we sabab nu dipikir ku manehanana mah ari pangaluaran sarua tapi awewe eta-eta keneh. Ngan ari kitu mah cenah ku kalawan ngalacur manehanana bisa boga awewe rupa-rupa jeung beda-beda sarua da geuna dibayar-bayar keneh resiko mah dikaluarkeun jang nyukupkeun kana anu dipikahayang ku manehanana. Kitu geuningan ari jalma anu beunghar cara saperti Juragan Banda bari kasasar lampah dina minuhan atawa nyukupkeun kana kabutuhan hirup teh loba pisan make cara anu teu saluyu jeung tatekon agama. Teu dicaturkeun itu ieuna nyaho-nyaho Kang Tarman teh geus jadi centeng weh. Jadi tukang nungguan jaga keamanan di wewengkon imahna Juragan Banda. Si Usrip di pasrahan ngangondoma anu baheula pernah dilakonan kudu jadi akikna. Maici alias pamajikan anak Kang Tarman dijadikeun lanyang atawa pembantu ngurus imahna Juragan Banda. Dina hiji waktu Juragan Banda keur diuk we cicing dina teras imahna bari nempokeun Kang Tarman jeung si Usrip anu keur ngomean kanang domba. Malahan mah harita teh karak pisan disuguhan ku Maici alias lanyang teh ya. Nu satulina mah Maici ka jero deui we pakpik-prek di dapur nguruskeun sakumaha pagawean anu dipasrahkeun ti Juragan Banda dititah diuruskeun ka Maici. Teu lila tidinya cepuo cenah hiji jalma anu jangkung badag malahan mah kumisna ge bangplang bajuna pangsi hideung henteu dikancingkeun lengahan kana beuteungna malahan mah dadagan ge dadana ge mending ka ngabugi kandang kabuka tika bulu dadana oge katingali rabok pisan. Katelahna oge eta jalma teh si rabok saluyu jeung bogotna anu pinuh ku bulu sarupaning jambang janggot jeung kumis ditamahan bulu dada anu hidung minuhan kana awakna. Eta si rabok teh satuluyna kadeukeutan Juragan Banda bari nyarita. Sampurasun Juragan, aduh. Nujuraun geuningan duh, nuju telason geuningan.
Anjeun, rabok. Tita tadi kukula ditungguan anjeun teh. Ini karak jebol kemana wae teh. Ayo wae juragan yuk. Itu cenah yuk. Di imah can boga suluh. Jika tita gelap mulahan suluh kagok. Tadi ayah si Ucup datang ke imah teh. Nyusulan tuluy deui. Ayo nama cenah bagian manehna teh pindah ditugaskeun jadi ngurus kebon di ditu di gunung lain. Ayeuna diganti ku Kang Tarman cenah di dieu kitu sanes ceuk si Rapo. Bari celak mana teh diu dihanap dina teras dina temokan sabab kitu ilaharna cenah. Ari jalma pagawe mah osok diuk dihanap. Sedengkeun ari nu jadi tudungan mah diukna kursi we cara harita juragan banda ucang-ucang we bari tumpang kaki diuk bangun tumanina pisan. Satuluina juragan banda nyarita deui. Ari raing geus ngopi jan we. Lamun kira-kira yang ngopi masuk menta we ku. Kaco hiji. Geus nyaho meureunana ayeuna mah henteu deui ku si emak-emak anu geus sarempo. Geus digantilah ku nu ngora ame leuwih ranca ge dina gawena. Jeung deui supaya ngawanohkeun we. Ari kitu teh mah aja nu geus wau meureunana tah. Jeung ceu hiji mah pugu we ari wagu mah juragan. Udah salemur tatangga salemur keneh sanajan di mana tuh pati deukeut. Tapi itu bisa disebutkeun jauh oge. Nyanuhun atuh juragan. Kuring arek ka pangteng heula ka pabon. Bade nyeduh heula kopi. Sok arek nyeduh kopi heula mah. Buru-buru balik deui. Kula hayang-hayang kabangkongkeun dia ka anjeun. Moga moga juragan. Satuluina si Rapo teh niat we cenah ka jero dapur. Ka tingali. Ma icih teh, ceu icih teh keur pak-pik-pak we di dapur keur ngolahkeun kadaharan jang nyayogikeun kanu jadi dununganana. Teu loba carita sanggeusna menta icieun menta widi rek ninyuh kopi. Ma icih oge teu loba marire deui cenah. Samang-samang saya si Rabok ninyuh kopi sanggeus beres mah balik deui bari mawa bakong anu unggeus dieusian kuci kopi muni panas ngebul pisan. Sanggeus sababaraha waktu ngawangkong nu teu puguh cuntrungna. Satuluina juragan banda nyarita bangun anu rada daria. Kieu Rabok. Ceuk anjeun si Ucup geus teu bisa diajakan deui gawe bareng jeung anjeun. Tah kukula manehanana dipindahkeun cenah ngurus kebon we. Tapi kaula geus boga gantina nyaeta Kang Tarman. Nu dipikir-pikir mah ieu Kang Tarman teh samemehna oge geus katempo. Kahiji rada bisa lain jeung anjeun oge dina beda dina ulin main po atawa pencak silat mah. Kaduana anak buah anjeun anu ti heula kalakah ngadon ti pamainan tuluy di tewaku pas lain. Mun eta teh juragan teras kumaha? Tah kuring ayeuna mikir kumaha lamun nu ngabaturan anjeun teh Kang Tarman we. Jang maturan kuring nagih atawa nyeun urusan-urusan nu sejen. Kumaha ceuk anjeun ka irong alus moal tah lamun si Tarman jadi batur anjeun dina ngabaturan kuring jadi centeng kaula kitu tah. Aduh saya pisan juragan saya pisan kukuring oge aduh ada teh Kang Tarman teh keur diincar-incar we malah teh kamari kana geus aek diajakan sapok-pokkeun ayeuna aduh asa mogok magi gorobong ari kitu mah istilahna mah jadi puguh lah. Ari ke Kang Tarman mah kaji rada jag-jag. Kadua aku kuring oge geus kanyawang kumaha kabisa manehanana dina ulin pencak silat bela diri. Jadi lamun aya si ulu-ulu aya mau ngamuk ke jamata teh mah dina hiji mangsa keur nagih atawa keur ngirim barang. Nah, Kang Tarman mah bisa diandalkeun lah kitu tah juragan. Tapi eta si Tarman bisa keun moal tah. Jeung daekeun moal maturan dina pagawean anu saperti kieu. Ari mampun mah pasti mampun. Tapi kana daekeun mah kudu daekeun.
sabab kaiji buruhna bakal lebih loba. Kadua na jeung deui tong wakan dibere pagawean anu berat-berat atawa anu teu panuju jeung hatena. Sabab ieu pagawean mah kudu dijalankeun aku jalma-jalma saperti anjeun anu boga kawani. Jeung deui teu loba pikiran anu ieu, pokona mah patuh we nurut kana paretah kula. Mun ceuk kula beresan nya beresan, mun ceuk kula antep nya antep, mun ceuk kula siksa nya siksa. Ngarti meureun anjeun oge. Tang to juragan ngartos pisan. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan caritana manganya diantos wae dina episode salajengna. Wilujeng patepang deui.